kunaon maneh wae ngalamun wae ditinggali-tinggali teh tadi teh. Urang keur mikir ndoy. Mikir naon atuh wae? Isu keneh geus mikir tarik kitu maneh teh. Kumahanya carana transfer duit 5 miliar. Anjir. Maneh rek transfer duit 5 miliar ka saha wae? Lain transfer ka saha. Tapi kumaha carana duit 5 miliar ieu dina otak bisa ditransfer ka nu rekening. Goblok. SD wes ya. Mau balik. Bisi gelo. Kray. Kenal mana Kray? Ah biasa we ton, teu ngasih budak euy. Oh, kebenaran Kray. Urang dek nanya. Heuh. Urang penting teh ngaliwat ka imam maneh. Terus? Jigan keur paseha maneh jeung pamajikan euy. Heuh ton. Urang aya masalah jeung pamajikan saeutik. Terus kumaha Kray hasilnya? Beres? Pamajikan nepi ka dedepongan datang ka urang ton. Wah, hebat Kray. Tah, gitu jiwa lalaki mah kudu tegas Kray. Terus pamajikan maneh minta hampura sabari dedepongan Kray. Lain ton. Terus naon atuh Kray? Pamajikan urang ngomong kieu sia ton. Lamun maneh lalaki, bener-bener lalaki, ini parah. keluar sia tina kolong risbang. Ah, goblok. Anas kuaing dipuji. Lalaki bener-bener. Geuningan maneh sosis geuningan. Susis meureun sia teh. Eta anjing maksud aing mah. Goblok balik. Aduh, anjing ieu motor rudet pisan, jeung dak bensin, jeung jauh. Duh, eueuh titaheun pisan ieu jelema. Woi. Aya naon ton? Mana dek ka mana wai? Dek ka warung meuli rokok. Wai, kebenaran. Urang mi HP meuli bensin 20 ribuan. Plastikan. Omatnya wai. Udah goan sakedeung. Keur naon maneh tadi di dieu? Beak bensin Kray. Meuli atuh. Geus Kray kasih awai mi HP. Mau balik goblok minta si awai mah sia teh. Aing kamari mi HP ucing. Kita di Paraban kurang teh. Benar di Paraban. Di Paraban Banjero sia teh. Goblok anjing mau balik anjing. Kita aing urang perlu lah. Mau balik sih bae minta si awai mah anjing. Duh, si awai we lah anjing teh ka mana meulina cenah. Nah, geuningan datang. Yo ton bensin teh. Nah, mana wai meuli bensin kieu? Ini parah. Maksud urang mah bensin keur motor wai. Si awai mah. Wai. Keun mah duit teh boga deui urang teh wai. Keun mah urang nu nuntun jauh. Datang meuli bensin nu kieu wai. Iya wai. Da maneh mah teu beres ngomongna. Da meuli bensin we. Bener cek si Dokra anjing. Mi HP kasih awai mah balik. Cek si Dokra oge mi HP ucing nepikeun ka modarna. Di Paraban mah di Paraban. Ngan di Paraban aku ban. Ai tah meuli bensin keur motor ngadol bensin nu kieu. Anjing geus budak tapi omonganna hungkul hirup teh. Rai. Urang rek nanya ka maneh Rai. Rek nanya naon maneh ton? Nah maneh can hayang kawin Rai. Hayang ton. Ngan ke urang geus mapan, urang gaji geus gede, urang rek kawin. Anjir, hebat maneh euy. Lalaki yang bertanggung jawab, Kray. Ade pokokna mah. Ari maneh ton. Nah can hayang kawin gitu. Ih, kan nungguin dulu mapan. Si anjing rujit goblok. Si anjing rujit dia goblok ya. Jok langi goblok ah. Kan aku jaga cinta. Iya anjing rujit goblok ih. Goblok. Kebenaran Tony euy. Kebenaran panggil jeung maneh ton. Aya naon gitu, Kray?
urang rek ngabejaan. Ngabejaan naon krai ai maneh sok ngararewas wae urang. Bisi maneh narima telepon atawa WA nomor urang. Heuh terus Bisi ngaku-ngaku minta transfer duit. aduh terus urang kudu kumaha krai. Bere we eta lain teh saha. Anjing ieu mah balai perasaan cenah kieu. Ini mah pake duit aing. Aing nyaho krai tujuan maneh lompatna ka mana? Mah balik. Blokir ku aing nomor maneh krai. Ujung-ujungna mah minjem duit anjing. Aing nyaho. Aing teh keur kieu keur susah. Pinjaman duit, aing butuh duit. Krai, ada yang geus sakedeung. Naon deui? Ngarewas maneh mah. Urang tadi isuk-isuk Heeh. mangi karewas euy. Karewas naon deui? Heueuh, Krai. Urang teh tadi isuk-isuk nyikat huntu. Terus kumaha deui? Dina sungut urang keluar budah, Krai. Nu jadi rewas maneh naon? Ari sugan teh urang karacunan odol. Sia mah nyar-nyar we pamongeun di mana teuing sia teh atuh nyikat huntu keluar duit. Nya keluar busa atuh sia mah budak. Dasar setengah giga sia mah. Anas aing nyampeurkeun aing teh kurusuan ge. Anjing setengah giga sia mah.